darengekeun ku sia koplok tah anu sok naon nya anu sifatna iri, dengki ka Padedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Sok harujat can nepikeun ka olam anjing sia teh. Tapi sia rek ngaharujat kumaha ge? Aing warga Jawa Barat eueuh pangaruh anjing. Sia rek ngahujatna naon ge moal aya pamaruh ka Padedi Mulyadi mah goblok. Kulantaran naon Padedi Mulyadi mah digawena bener goblok sia teh menurut aing, tapi teuing menurut anu sok ngarujat mah. Tapi sok sia arek ngarujat mah ngahujat teh goblok can nepikeun ka modal mah sia nya ngahujat Padedi kulantaran naon sia mah boga sifat iri jeung dengki goblok. Teu kaop ningali jelema bener iri dengki, teu kaop jelema boga jabatan nu alus iri dengki, tah sifat sia anjing tah nu kitu teh. Matak aing mah sia anu ngaharujat Padedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat sok can arolab mah can marabok mah harujat Padedi, tapi eueuh pangaruh goblok, eueuh pangaruhna sia ngaharujat ge. Da moal bisa goblok kulantaran naon jalan Padedi mah jalanna bener dihujat kumaha ge nanya anjir nanya goblok dah. Kulantaran naon sia mah boga sifat iri jeung dengki teh kulantaran naon goblok sia mah kutara ngopi atuh da sia mah pake atuh da sia mah batur ngararopi sia mah nya oli diinum sia mah goblok. Memang bener oli jeung kopi teh sarua hideung goblok, beda bauna ge atuh kopi jeung oli mah. Tah jadi anu sok ngaharujat mah sia teh ngarinum oli goblok lain kopi. Teu baleg anjing sia mah.